Assalamualaikum, kepanggil lagi dengan Kula Otong Neto di session acara Tanya A Otong. Dia nanya, aing ngajawab. Langsung ke pertanyaan yang mimiti. Mang dek nanya, mun puasa haju hitut di hareupeun mitoha batal teu puasana? Subhanallah, pertanyaan. Eta tergantung tergantung tina cara hitutna. Lamun hitut kurang sopan atau izin heulang ka mitoha. Ka mitoha teh ngomong kieu, Abah, punten, abdi rek hitut heula. Cek mitoha teh mangga ujang tah eta insyaallah teu ngabatalkeun puasa. Tapi lamun hitut nanti izin deui bari jeung ngajeos bari jeung hitutna bau peuteui sehingga mitoha pingsan eta bisa ngabatalkeun kana puasa sia. Kitu nya wallahu alam shawab. Dina kabina. Oke, pertanyaan yang sejennya. Punten Kang Otong, mun sahur supaya puasana kuat ngakan naon? Masya Allah pertanyaanna. Ini sudah saya bahas di video yang lalu ya. Jadi lamun hayang puasana kuat, sahurna ngakan mie gelas. Ya, ulah poho mie gelas, iklan. Tapi disarankan ngakan mie gelas. Mie na tereuy, haju gelasna tereuy. Jadi seubeuh kana beuteung sia. Insyaallah wallahu alam bisawab. Oke, kita ke pertanyaan yang sejennya. Punten Kang Otong, mun hamuai keur puasa, haju teu sengaja aya lalai asup kana sumut. Terus kateuy, batal teu? Pertanyaannya, lamun keur hamuai teu sengaja haju aya lalai kateuy. Saya nanya, emang hamuai sia segede naon? Sumutnya segede naon? Gitu nya. Masya Allah, kabina-bina atas sumut ya. Lalai bisa kateuy. Astagfirullahaladzim. Baik, pertanyaan yang sajennya. Mang dek nanya, keur puasa terus gelut batal teu? Mun teu batal hayulah gelut Sherlock Mang. Astagfirullahaladzim. Yang dia keur puasa tahan amarah, entong nafsu ya. Dia mengajarkan gelut karena lain nanya. Mangga di Sherlock budak alunjak budak. Hah? Anu mana? Eta nomorna 03 urina. Alunjak di budak. Sabar Mang, puasa. Terus ayo jadikeun. Halo, ya. Mang, geus Mang istighfar.